kalimat kagenap nenenarpan dainan katujuna nyata dago pakar masih dago pakar nyata eta teh waktu abah bobogohan ke banyak keneh katanya ulin baca mah saya dago pakar nyata insinyur anan taman izin juana nya tadi nama digentos kuda go pakar atuh begitu na kasadayana nu kantos kada go pakar nah dari hapunten beli haleung sumang tepak kenang nasiru dia nyalaan atuh ngacapin nasiru katus contoh abah ya teh sarasna abah teh nu bicara raos tadi raos kene dari cicingkeun mah kalaka ripuh geudeun corona tah teh ya PSBB ulang kena ieu nya tingkatkan 3M memakai masker menjaga jarak tong hilap cuci panangan cai anu ngocor tuh kituna mangga ayeuna urang raskeun naik kana laguna galingan Mang Ari dina dago pakar.
tresna mekar ieu di dagopakan Nineng ulu waktu turun tina purunan nya kapungkur abadi soledan ulu nyicak pancet gitu lain di koto cak di kotok cenah Di iwan koto. di Di koto. di gubrak abadinya si banyak anak timun ras kumaha bah ya gitu nya apa beda kalau bete wih dari beda izin nya lamokotnya kutana kermata hujan hari rinci wah abah wih dewe bumi air gereja teh udang ngimpi kumaha bah ngimpi di depan impian salah dan pernah kali itu apa nyage orang Bandung impiannya kumaha cenah nya gitu ngalong kali itu Oh. coba bager urang euy Oh. amun deui tong hilap atuh banyak genep no nah eta teh kenging aduh kasadayana mohon bah anu kita bangka abah tersamina anu ti kalena ti diruna eretana atuh cailang kata-kata wasmi nada dihapus dan abah bobili dina carosan tiang parius tata dudungana kirang sae da maklum abah mah sanes ari tukang ngocoblak bari jeung cebugu atuh begituna nada atuh nuhun kasadayana anu nonton pangmikeun Ari channel Sekar Arun hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.